Aduh, rehe usi bolot mah, tersel. Bikin jempling lemur usi bolot. Tukang jaga kartis tuh. Tumben ada serangan be budak. Biasanya gesok jeung babaturan anu celina kurang sebelah. Yang kena segan rokok. Woi tukang kartis. Aisyah, ai bikin kaget. Naon sia ka dieu? Pengen mata kopi kasih ya. Bawa kopi tuh. Henteu aing teh bawa kopi sarua. Boro-boro buka kopi, ngaroko ge hayang. Si bolot mah mana ting eueuh. Mungkin si bolot teh sia. Usah, CS ya nanyakeun ka aing, aing nyaho henteu ka nyana. CS ge tibak aing. Ya masak jadi tuh. Bolot mah eueuh pugus. Dinyo pundung ieu. Gara di kasbonan leutik. Kasbonan bar duitnya nah. 10.000 ku bos. Bos ngeplit amat. Buka tempat wisata ngagaji ceban. Wisatana bangkrut ayeuna. Bosna bangkrut deui, dak di kasbonan ku si bolot. Adi si bolot pundung eueuh. Boga hutang gede ka bos ieu. Iya. Paham? Atuh bosnya mau kumaha bangkrut nah, pemajikan di ditu loba. Loba eta. Eleh, ulah ti dieu, ku kopi ti dieu mah baru ngit. Pokona eueuh. Kalina ge aya pakai tangan panjang ya. Heuh. Si bolot eueuh ieu. Aduh, pusing. Jalan aing dibangkrutkeun ku anak buah aing. Boga aing wisata bangkrut. Lieur kana hulu angan. Mau nyamper aing bangkrut mah tabudakeun ku aing dibedil. Pokona mah hirup aing di balangsak bae teh budak dua aing malah sialan. Aku Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, hadena aing teu kuna naon ieu. Mun aing bocos mah aing ke rumah sakit meureun. Sialan engkar mah beureunya ieu gara-gara ngamukeun budak teh. Parah bener emang na lah. Cuma ido aing ngamukeun batur mah pasti aya karmana bae. Kalian deui kok aing teu ngeunah-ngeunaheun santuy. Haririn amat dak. Dek, Naon? Itu lain bos burung sih itu. Itu bego anu perusahaan bangkrut sampeun. Dina aku eta, percaya urang mah. Susah namanya. Oh gitu. Bos, keur naon di dieu? naon sakadieu? Ai bos kasar amat ke anak buah. Ke anak buah mula kasar bos, kudu karunya anak buah mah. Ayeuna mah aya kata karunya aing kaingan sia. Langsak aing gara-gara sia lah. Aing beak, wisata aing bangkrut. Jadi aing lamun diceritakeun bang. Aduh bos, karek kieu lu ngasbon ieu bos nambah langsar. Ngasbon sia lah, lieur kana hulu angan. Iya ngalunjak amat aing nalian senu ngadiukan. Bos awas aing diuk yeuh aing keur ngeunah keur santuy aing nalian senu diuk. Kata diuk kurang bos. Geus awas. Ngajajal sakeuding deui. Ngajajal teh kaci. 5 menit. Ulah 2 detik. Babacot. Parah bener Dua peta kalut. Aing keur ngeunah aing santuy. Bisa enan ka dieu. Ngasbon tadi nama bos ieu. Kaci nanti kaci kasbon sia. Emang kasbon bae. Ya, woi. Ya. Bos kali ragag. Sia kajelo aing geus ragag karek ngomong gitu. Coba minta di Mas sia ngingetan aing. Bos, eling bos. Udang bos. Udangkeun yeuh. Udang. Geus dua kali ragag aing. Aing na betang eta boga duit kieu. Bisa mau udangkeun aing bisa udang sorangan. Kalau mau udangkeun bos lagi uditan lah enak mah. Ulah di dieu cahan aja lo baru ngit aing cium kudu ngit. Kopi rokona ieu, ini kudu ngit.
Ay bos, menang bos. Hampir aing kena ieu. Ayo bae bos mah. Yuk jadi diuk. Emang mal dia kan, pikir aing rada nyeri tadi ngabluk bae. Bae bos malah. Usulan meureun. Tinggal mah ting batu sama he. Be, Naon bos? ai si bolot ka mana sia? Kaspun ka aing loba eta budak. Iya oh bos, urang ge nyangan bae ieu si bolot ka mana boa. Nyoka kota, nyoka mana? Aja ngomong nam nak mayaran kasbun ka bos. Atuh aya kitu mah, kajin lah. Si nama yang hutang ka aing semuka duit. Aing. Bos burung sia kunaon eta kitu awan. Sieun keur bangkrut dak kasbonan, ku si bolot. Bolotna eueuh mabur. Cokok kitu kayak calencing. Oh, ya ijakeun. Anu nyaho sia ngaromongkeun aing. Sialah, sia obe, sia para sia jul, sia. Kadangnya neng nelpon ka Bogon neng helat teh. Oh, geus geura telepon. Woi, lu kurang geter kieu. Saha eta? Dibangkat. Telepon. Woi, ampura aing lain teh sono na ieu nya. Aya telepon heula aing angkat telepon kedeuk. Wah, non. Halo, aku di mana? Bagaimana hatiku senang. Nek naon. Neng maa nanya bener-bener malah dijawab ku situ, Pak. Sing bener ke di mana neng dekadinya lah. Oh di dia kumpul jeung bos burungna OB. Oh, geus tuh anya OTW ye kadinya. Oh ini kadi be atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang tadi tuh ka Bogo aing. Gas ya nelpon nak. Geus. Oh aing sonam lah. Duh, aduh, eta bos-bos galau. Coba hibur coba, ngemusik. Bagaimana adut aing mah? Kita gitar aja. Musik teh bisa orang mah. Bisa nyanyi doang. Bukan di HP nak. Orang nyanyi. Bener dia. Lagu galau. Bagaimana aku kan lagu joget atuh joget. Joget. Dia pulang kerja engkau. Rinila. Jadi itu si banget buaya aya di dinya. Neng ka Bogo neng anu mana? Tuh anu itu. Anu mana neng? Tuh anunya ke gitar. Nah, Eta saha men? Aku aing. Aing ngaku ieu sama he. Ngulu da nya abe kasieuna. Boga ka Bogon teu? Hah? Boga ka Bogon teu duan? Boga lah aing mah. Rumah luas. Sing terimakeun kana nasi. Kenalkeun ka urang hiji. Coba boga duit teu? Atuh boga, asal ulah kadengin ku bos be, soalnya orang loba kasbona ka bos. Geus baru dipe cepet. Neng kadari atuh dari yuk. Non bari sul kitu narangtung be. Jadi dilahun. ogah teh aing dilahun, emang aing budak leutik. Be, balik. Ayo itu lah. Jadi lo baru gitu ya. Tadi isukan. Lambalah. Penting ngaliwat. Neng eta ka Bogo sia ge lo aman. Nama kitu bae. Hayo lah urang tutupkeun.